Bapak Haji Alo kasangakeun kadeudeung kanya tisim kuring tahan kangge sakeluarga besar Insan Sayur tangtosna mudah-mudahan majeng sukses perusahaanana amin ya Allah ya rabbal alamin. Langit nu cedem poek mongkleng pihujaneun hiliwir angin meesan ngoyakeun dangdaunan sore tadi. Cep Egi uncuing peting nu ngagering kukurain hiliwir angin meesan ngoyakeun dangdaunan teteh sore tadi. Putra Sunda duh leungiteun duh tesangka senyit kembang melati ngahiliwir tadi wengi sing goreng kila-kila anjeun mangkat salamina raga teu walakaya ku asa henteu percaya harita urang ocon heureuy hotel sempaguyon gelis utega sakeluarga besar Insan Sayur tangtos nanyana asik ayo gawe atuh Ji suwi ngaji ya. Alas ya bos Asik ieu bos ieu bos masih Kang Acong pikir boykeun yo uncuing peting nu ngagering kukurain hiliwir angin
kang hampura dari bibi ulah cerik bibi tadi jangan cerikan tarima kena jantan randa akan pasrah jadi duda 5.000 deui, Mama. dan kening Geus ngaku. di kuduna urang teu bisa kumaha pada lagu naon deui Hayang naon deui? Heuy, teu nyawe. ibu puas mah nya Eta halus ke geus aku lewat Yeah. gitu. Rayungan, rayungan. siap lalalala Selele. salalala Bos Egi mana Bos Egi? Bos Egi mana Bos Egi? Diaturanan Bos Egi. Salayong. Rekasa Urang mana reketek anjir. Irami lari kentusna Jika jika kalian Gedong. ulah dilamikeun tos teu aya kakaitan antara urang dua Leres. lain ieu lain akan Coba. urang geus lain Aya bi. lain Salayong. yo Ulah ceri bibi tadi cerikan tarima kena jantan randa atang pasrah jadi duda Diraku. daging Gajah. kurang teu bisa kumaha siap ayo kodok yang lain ulah jadi gelis aduh tongadi jangan cerikan tarima kena jantan randa Oh, min amin. antang pasrah jadi duda dan Mama, kening kahilapan. di kuduna urang teu bisa kumaha